Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji nu jadi pamatri ati urang dubikeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Puja nu jadi panyimpai rasa urang sanggakeun ka Nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Syukur nu jadi panyanggred kolbu urang tujukeun ka Zat anu maha luhur tur maha agung Allah Rabbul Ghafur. Margi angin ku pitulung ti Nu Maha Agung, nugraha ti Nu Maha Kawasa. Alhamdulillah urang sadayana dina denget ayeuna tiasa dikersakeun patepung lawung paaprok jonghok kumpul ngariung bongkok ngaronyo dina ieu tempat. Insyaallah dina raraga nyukruk galur sunah Rasul mincak tapak syariat Islam ngadahupkeun dua insan dina akad pertikahan. Sholawat miwah salam mugia salamina tetap dilimpah curahkeun, dikocor digolontorkeun ka pupuh agung paduka alam Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in wasba'u tabi'ina tur dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah tetep prenggenek pageh nyepeng kana ajaran manten. Kaunjuk ka sesepuh calon pengantin istri kulawarga kersana Bapak Dian Herdiansah miwah Ibu Rini Sugiyari, para alim ulama, para tokoh masyarakat, oge aparat pemerintahan setempat anu kusim kuring dipihormat, dulur-dulur ti palih kidul baraya ti belah wetan saderek ti palih kaler anu parantos sami-sami riung mungpulung hempak berbayaksa bari rampak jejak doa kanggo ngiring nyakseni wanci anu mustari mangsa anu lugina ngadahupna ingkang putri Neng Andini kapun anak Cep Wawan Kurniawan. Langgung ti payun simkuring ngaturkeun nuhun ka kersana padu waktu canuli wanci pangjajab acara anu parantos masihan waktos kapribados kanggo cumarios nanging sate acana simkuning seja sanuk-sanuknya palalaku paralun sanes culangung nedas bidi anu kasuhun wireh parantos kumawantun ngiring jabung tumalapung alak-alak cumampaka dupi maksad sanes seja agul ku payung butut mung ieu mah istuning kapeto kupun lancet wereh pun paman saurna anu sakedahna ngisian ieu acara kaleresan ngadadak aya wagelan saur kukituna boh bilih kirang kata titina tebih tina undak usuk basana tebih titik intihna anggang tina subasita hapunten anu kateda maklum sanes ahlina. Para bapak ibu miwah para nonoman sadayana simkuring ngadeg dina ieu tempat sasangem nyanak asma pun lancek Kang Asep miwah Teh Ela saperkawis sejak nyanggakeun salam silaturahmi kalih kawilujengan ti sadayana rombongan calon panganten pamegat kanggo sadayana calon panganten istri di dieu. Mudah-mudahan we ieu silaturahmi teh sing ngajanten hiji wasilah
kanggo tetep diung mumpungna urang jaga di yaumil jaza tangtosna dina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge timpah seunuhun laksa ketika bingahan kasanggakeun kasadayana kulawarga calon pengantin istri di dia. Margi simkuring kali rombongan tadi parantos gasik ditampi, enggal-enggal ditarima, dipapak dihiap-hiap kalayan basa nu endah tur somea. Diawur ku kembang Tanjung paselang kembang kananga malati menjadi saksi tawis kemengan galih pribumi nampi kasumpingan para tetamu. Alhamdulillah hatur nuhun katampi pisan abot nyuhun abot nanggung abot narima keunana jazakallahu khairan katsiran fi ahsanil jaza. Salajengna simkuring numawi jauh di jugjug anggang di teang aya paribasa ngaleutngeun keuing ngabandalit ngenat ngemat-ngemat nyatang pina. Ieu teh teu aya kajabi sejak naur saur anu ti payun mayar basa anu ti heula wireh pun anak parantos kedal janji pasaini sejak hirup ngahiji nyung sirarabi sareng ingkang putri Neng Andini ku anjeun. Tasawurna teh insyaallah ayeuna pisan bade ditedunan malipun anak parantos saged paniatan seja niat karena Allah cuma dong hibas adegan lenjeran ajeg tanjeran. Taku kituna simkuring cunduk manggul piutus nu tangtu datang gemban sabda anu utama misi anu utami janten sulur sepuhna ieu calon panganten pamangkin. Aya paribasa tandang wali moro langling, tandang jurang moro rangrang, tandang jogjog moro mondok moro panonobanan. Taku bagi sakitu ayeuna beratos puguh galurna catur ngemat papayan sajarah puguh gigiranganana. Simkuring kalayan dikawitan ku aosan bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyanak asma pun lanceuk Bapak Asep Sutendar miwah Ibu Ela nyanggakeun pun anak calon panganten pameget anu wastana Cep Wawan Kurniawan kapangkonan ingkang ibu miwah ingkang Ramadidia nyanggakeun getih nasa tetes napas nasadami tiluhur sausap rambut dihanap sahibas dampal tigigir salentik asih di tengah sasenang buka sumangga nyangakeun mugia ditampi kalayan diangkat janten putra dipungkas masalah lagasanana dibengket kadedeh jeung katineungna disimpai kanaah jeung kacintana dipatri jatuk ramina ku tatali asih anu suci akad nikah kasebatan nanging nya kitu cundukna ieu si Utun datangna ieu si Ujang teh istuning lugah leguh bari lengo datang bari kepat lampah teu aya jingjing bawana mung sakadar ku ugal egol nyorén pestol manggul talutug nahun pancir waris mimi aki keur ngasek pabinihan binih asih tangkal duriat di leuweung gunung larangan anu aheng kabina-bina tacan kasorang ku sasaha oge unjuk uninga pun anak teh damun kasakieu buktos lain jajaka anu dedeg sampai rupa hade nonoman anu alus wanda hade rupa idaman kalobaan wanoja pun anak mah bung pamuda kampung urang gunung baulisu mun ibaratkeun kai mah kai ranu dijieun pangerat bingkang dijieun pamekul bengkung ieu mah istuning hatur lumayan etang-etang kanggo pisuluheun misalnya oge hapunten pun anak teh da jalugjug ukur balung nawungku badag ukur warugana da ari dina bab ilmu panemauna mah masih keneh atah pun anak teh angot ari urusan rumah tangga mah da ngalaki rabi ge nami bade ayeuna panginten taku kituna sumangga engke sabada
diangkat janten putra di dieu ka ingkang rama ingkang ibu mangga pangatikeun pangdidikeun ilmu dunya ilmu akhiratna sing sering ngageuing ulah bosan ngawurukan ulah sudah mapatahan kalayan kasobaran nanging sim kuring yakin kapibesan tangtosna bakal landung kandungan lair aisan leuleus jejer liat tali dina hal ieu sakali deui sim kuring nyanggakeun ieu pun anak kalayan pamaksadanana ini peuting miang beurang labuh di gunung ragrag di jungkrang ilang along margahina katengar kalong katinggang pangpung di udag maung ge manganya ngakeun rek dititah ngacak kupak ngalaheucak ka huma mangga atuh dititah nyunung sunung ngalapang pung ka gunung jung mangga teh teuing datos janten hak urang dieu tibesan hampunten anu kasuhun da masih dibeber-beber malah soe dikenyang-kenyang malah bedah hapunten sim kuring kalih rombongan sumping ukur ngali gincing datang ukur ngegandean cunduk ukur mawa curug sumping ukur mawa cingir datang ukur mawa tarang seteh curug bengkung ciring garing tarang ge pinuh ku kesa mung ieu sauna teh kami pamali teuing aya cacanakan sakedik ala kardarna batok kohok pering semplek beasa siki gula sapasi artos sapeser kain sanyamu kain paris tambah tiris sendal capit keur kacai sumangga nyanggakeun mung ulah ditinggal nilaina ieu mah istuning tawis kadeudeuh sareng katineung timbal kanya sareng kacinta tipun anak kanggo tuang putra mudah-mudahan sing aya manfaatna tur ageng barokahna kanggo aranjeunana atuh si gelis si kasep hampura bapak emak jeung bapak teu bisa ngeupeulhan teu bisa mahanan lain tinya lain teu era nganu tadi teh pak heureut pakeun pungsak bahan tungtungna nyanggakeun sadaya-daya ngan emak jeung bapak rek sumamung doa keur hidup duaan mudah-mudahan hidup dina ngalaki rabi teh singa aya dina kajanglaran keun weh sial dangkal suena asna mah geus ditalangan kudu jadi indung jeung bapana hidup mah ngarumah tangga sing panjang kunjung panjang umurna panjang jodona panjang duriatna jeung panjang sagalana bari parek rezekina dinulur karahayuan dinanjar kalujengan negrak dihanjuan sia pamungkas ka dulur-dulur anu sami rawuh baraya anu sami lenggah sumangga urang sami-sami dedeul doa kanggo palaputra urang mudah-mudahan ieu dua nonoman anu bade diistrenen teh sing dugi kana wancina sing ninggang kana ugana sing mutrik-trik rimbil sikina ngarandah manggaranana renung sirungna mayak pak cangkokanana atuh rumah tangga anu bade diwangun sing ngarun gunuk batan dukuh ngarandah kah batan majah ngarandekeh batan sere salamina sauyunan sareundeut saigel sabobot sapahenean sabatak salimbangan kacai jadi salewi kadarat jadi saloga sapapait sama manis sabagja sacilaka jatnika lahir turbatina kalayan salawasna tiasa nyangking lalayang pancagapura waluya barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin pungkas catur boh pilih aya luhur sahur bahe care mawur ku catur mencar ku carita tutus langkung ke panghalang au payung hibar tija bobo sapanon carang sapakar neda agung cuput lumur neda jembar panghampura margi aya paribasa ciri sabumi cara sadesa kumargi tutu bobot pangayon timbang tarajuna sumangga nyangakeun
wa'afu minkum wallahu muwafiqu ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.